Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala maju negara. Atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat. Sia. Mari lawan sia ku aing deuleukeun ngesot sia ka jeung kumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci mah kieu ortodok ya atuh aing mah emang bladiteun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung zeleh aing zeleh aing isin embung isin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu itu urusan jeung Allah jeung aing